muat heula masing paus sabab lamun salah tincak geranya pahaja kaduhung saumur-umur sabab lamun salah tincak kaduhung saumur-umur raga taya pangawasa badan anu katempuhan urang hirup pawayangan pugu urang umbara hirup katungkul kupati mawat teterang di mangsa mowalanggeng salawasna mungguhing ari jalami mah dunungan mungguhing ari jalmi sokeuna ku owaging sirhan tetep dina mulia awal akhir anu wassalam tang tumenang hukumullah sabab jadi istilah wong salah satruni yang Allah geninganan wong salah mah satruni Allah toya mija saking prawing wang tinalangan ya ampun gadi kiring sakarapin uji sakarapin ngumut nyebar kastore kebat kalau mapahna ibang bang wasieun keun urang teu dihaneuleum sieun cak ke urang sampeuri deui kocapawan tening di marga sopana marga ku jalan sopana alas pinggan di ngacal di jalan anu ngolecer ayah hiji denawa kakasihna kricaka ari ieu kecaka teh pranyata raja begal anu biasa ngabegal sing sajalma anu ngaliwat ka eta jalan atuh ieu kricaka halu mampah jigrah-jigrah ka ieu dia dulur-dulur bangsa dieu paraya bangsa danawa hai kumpul hai ya aya batur
Zaman maghrib da keadilan dulur-dulur bangsa diuk baraya bangsa dan kumpul hai orang nyusun strategi sabab dapat kamari orang bohai tuh bebenangan kumpul mangga sahanurek ngaharagaan iwalati bangsa sorangan cinta karena kabudayan ulah reka ingat beda hanta sahabat tapi ukur da beda jalan gemah ripah loh jinawi repi rapi suki bukti hirup negeri waras abdi tetap merdeka abadi yang akan semua Gusti ya diterima hai badai ya pikir saya naon ya teh hai orang nyusun strategi sabab dina poe-poe kamari orang teu bebenangan hei oh mangga Gusti omat ulah aya jalan anu lawong tiap jalan anu kaaprak ku manusia anu kaliwatan ku manusia wayahna jaga hei oh mangga mana batur ya dipengker Gusti salukan dulur bangsa diu baraya bangsa denawa pamili bangsa saksi kadieu dieu urang nyusun strategis sabab dina poe kamari urang apes teu bebenangan atuh datang ka imah teh geuningan dibaeudan ku pamajikan mangga hadiah usukana selamat dunia akhirat nagara katut esina nagara katut esina
maneh makhluk naon sesegrok wae cing atuh kudu bisa sopan santun sia teh hareupeun dudungan mulah sesegrok nah ari maneh da geus biasa aing kieu atuh da geus adat aing mah kudu dikumakeun deui atuh tahan we sakeudeung mah teu bisa geus kadalah daging aing mah bari daging naon uruskeun aing sia uruskeun dari maneh si Haji yuk sia bener naon heula teh Gusti heh diuk mangga maneh ka madina jalan itu bebeunangan je nyata euy gagal bakaning anak uing hayang meuli HP sarua wae aing datang ka imah tebak budak aing mau bedog dan naon hayang motor mio teu pira udah mau ka bedag gitu sia teh heuh pan keur kumpul lah segana ini mah beunang diuk naon heula cenah ulah nyusun heula strategi lain eta kamari eta aduh nya dilepaskeun anu ngalah suluh udah anu ngalah suluh mah paling mawa arit ya lumayan atuh basa kadang di orang panen aritna bisa dipake ngarit itu wasa deing euy iya mah hari banget serigala hari hateping maneh mah si Haji ulah pakai hati atuh bakal hasil bakal bebenangan nah maneh menang naon gitu menang panci 2 menang naon deui menang kate emer butut nah mana mah bebedangan teh parabot dapur unggul pan uing mah api-api nang indeu padahal mah maok menang kitu strategi aya pikeun naon ieu teh Gusti hai urang nyusun strategi ulah aya celah anu kaliwat oh mangga Gusti naon ieu teh cik atuh biasakeun antri anu pangheulana datang pan biasana ge ti hareup jawing mah yang ti hareup ti tukang masuk tara ka tempo biasakeun antri atuh biasakeun antri tinggali sia teh si datang kadua diukna ditukangeun aing sik biasakeun moal kumaha aing atuh ditukang juga teh sae do datang do mayunan we mung aing hayang dareup aduh ai ih nah lain aing ajik teh si ieu nah jauh-jauh kecang tadi ge maneh sia pajang-jang aku segala aduh si Haji si bilang kadang ya gue kayak lagi bisa nafsu kayak aduh
lain aing anjing mun mimiti mah heueuh aing cah sieu cah jauh-jauh kacang lain aing I'm sorry brother. Aduh lain aing anjing siap aduh dugi kakompak dengan dia ada rencangan si kurang ajar cih nah siapa tuntuna ke aing bonus ini juga di Indonesia teh poe Kemis malam Jumaah sia teh. Sia naon teh? Duh. Jeung bau deui sia teh. Mabok sia teh. Sorry bro. Gua lagi enjoy nih. Halo. Eta mah teureug yang minum teh. Si demang we sugan mah. Lain teh dik naon heula ieu teh. Buru lah aing geus teu kuat yang sare ieu. Sat wes mereka dieu atuh sia teh. Da hayang menang japre mah yang menang bagian atuh na ulah sia teh anjing. Aya Gusti. Kunaon maneh mabok we? Henteu Gusti. Sakedik. Diudugarakeun sia. Tulis diri kunggara abdi sorangan pelesira saryak layung mapa Markus Adina
maneh rek karunya lami-lami nganyerikeun den nirah ingkang sami merbayaksa satengah king marga ya kampot puta sami merbayaksa di satengah king marga unirah kang Andika iya syukur bagja kumayangan dilikula rai mararane kabeh masih kene sotuhu satia kakaula syukur bagja kamayangan keur kula dina waktu ayeuna sabab kaula lamun eueuh maraneh kabeh nyieun kagiatan samodel kieu moal aya hasil moal bebenangan lamun sekaula usaha sorangan rai matak dina waktu ayeuna rai siapkeun tanaga jeung pikiran sugan dina poe ayeuna mah urang bisa hasil bisa bebenangan aya bawaan balik ka imah sewang-sewang dina waktu ayeuna siapkeun tanaga jeung pikiran sugan dina poe ayeuna aya jalma anu lieur aya jalma anu ngaliwat ka jalan ieu bari jeung kaayaanana loba duit loba harta matak ti ayeuna geura siapkeun rai lain dina boe kamari mah gusikeun ka teu aya hiji-hiji acanya jalmi anu ngalangkung ka ieu heuh ngan kaula teh hayang ngabogaan hiji cita-cita anu talaksana kagungan cita-cita naon Gusti ieu cita-cita teh jadi lamunan beurang jeung penting dina waktu ayeuna rai dina leutik dina hati leutik kaula sabenerna mah kaula teh geus capek ka nyeun kalakuan model kieu teh kahareupna kaula teh hayang ngabogaan nagara rai damaran moal kieu jeung kieu kalakuan urang teh nyeun hal-hal anu mata karugikeun batur kaula yakin kaula percaya ku ayana maneh anu satia satuhu ka kaula dina waktu ayeuna
cita-cita kaula bakal kahontal, cita-cita kaula bakal laksana. Lamun kaula jadi raja heuh ngabogaan negara, maneh dek dijieun pati ku kaula. Asing atuh Gusti, maneh dijieun senopati, maneh anu monyong dek dijieun senopati anu nomor 2. Sawios Gusti, ari abdi Gusti. Maneh mandek dipake nyieun tukang masak ku aing, tukang ngurus kebon. Bae da gajina gede nya sawios atuh Gusti. Matak dina waktu ayeuna cita-cita kaula nu can laksana. Atuh mudah-mudahan ku aya anak mararaneh kabeh mah bakal laksana, bakal kauntun tipung kata Mang Beas laksana kapidurian. Tapi sageulaanan kaula mah tak ngalakukeun hal anu samodel kieu teh pikeun ku kumpul, pikeun biayana. Ari geus kakumpul mah meureunan urang bisa meuli negara anu leuleutikan heula deuk dijieun negara ku kaula. Matak rojong mararaneh kabeh ai. Ya. Gusti. Naon? Aya milik dina poe ayeuna mah Gusti. Mana? Itu tinggal paling kulon anu kukulun nuan tu jalmi. Wah, ginding sigana ieu mah. Mana? Kunaon sia teh? Nunutan Gusti. Matak atuh sia teh. Wayahna nyebut sabar. Ulah nemongan. Bisi sieun. Ulah maka digarewakeun. Ayo. Nyebut sampe. Ayo. Buru. Nam. Teu aya sanes ieu teh bang wah siga anu walung mampas satengahing marga. Aduh, geus jauh lalampahan kaula ya sigana. Nah, wong bagus, ulah kaget ya kaula, hai. Saha sobat? Laguan ya kaula, hai. Satria ulah kaget dina waktu ayeuna kadatangan kula ulah kaget. Satria saha ieu? Kaula anu ngageugeuh dia patempatan sing saha jalma anu ngaliwat Gunung Mere Upati kaula bisi hayang salamet. Lamun maneh nya kana nyawa, lamun maneh kene masih kene betah hirup di alam dunya, buru-buru eta pasrahkeun harta kekayaan anu dibawa. Maneh mu hayang salamet, pasrahkeun eta harta kekayaan supaya maneh salamet nepi ka tujuan. Wayahna pasrahkeun Satria. Anjeun teh asli urang leuweung ieu. Haek aing asli urang leuweung dia.
sing saha jalma anu ngaliwat ka daerah aing wajib masrahkeun upatina anu kalau dibawa. Ayo pasrahkeun. Maneh hayang selamat. Oh. Iya, meunana begal-begal teh nya. Cia. Siapa lagi maneh? Iya, kaula mah teu boga naon-naon. Sugan boga duit saperak teu boga. Gandung harti maneh bakal paeh dina menit ieu detik ieu jam ieu di tempat ieu. Oh jadi anjeun kana kaula. Lamun maneh hayang salamet pasal ieu moal aya nu bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina pribadi. Anjeun teu karoga kaula. Kaula moal cicingeun. Cikan atuh hayang nyaho. Ya. Gajak jogol sampean. Sok hayang nyaho. Maju sia binatang. Ayo, kurang ajar sia. Eta bener maneh eta ngomong bener. Nah kaula dianggap heureuy kitu. Sok hayang nyaho. Sok. Modar sia kurang ajar. Ayo. Hebat si kurang ajar. Ayo maju sia. Goblok. Letik-letik tanagana pedas. Modar sia. Sok hayang nyaho. Udang. Modal sia. Ayo maju sia. Hebat sebenarnya. Modal sesatria. Ayo. Waleh Jawa. Dinasti Kersahyan cuma barat. Ieu raja begal dipun jamak dening bang wasi gini. Leungit deui nu sayati ilang warna nu sanyata ngajangelek jadi pandita wasis begal. Danawa. Ama? Nanaonan ieu teh sarira teh? Tadi ada kehalangan karena maksud maneh aing sia. Nyaah mata kitu ge. Ama apan tos disaurkeun ku putra oge kala tos buleut tekad sareng cita-cita kaula. Amanya teu ka putra hoyong teu ninggal ama jeneng di negara Amarta. Coba gali. Cik atuh ama sakali mah widian we putra atuh. Penasaran kaula. Atuh ari kitu. Kagok kapalangnya kaula. Tuh bawa batur-batur. Pikir batur maneh di jalan. Anu mana ama? Pokona mah gerohan we ke datang sorangan. Jeung bilih bisi maneh kurang tanaga ke dina waktuna sama teh ama bakal datang ka depan anjeun itu amanat ti ama nyaah pisan Kang jeung Rama kaula
Gatot Kaca malah anu bisa ngajajal kadang saktian aneh kalenteng teh kaula bang masih gini ayo kan urang teh di handeuleum sieum ieu bang wasi gini kocapawan tening di wewengkon Amarta ieu Raden Gatot Kaca nuju patroli kayaan anu di saranganku Semar Sapala Putra kalau mampa di setengah King Marga Raden Gatot Kaca kalau mampa wah Semar Badranaya iya kan urang ngareureukeun heula ka capek wah mangga kan bade baha gua mah kemana si Cepot ya di Lebak tuh kerenangan ya weh meureunan anu tias asa ditua Jang Cepot ya di Lebak bu buru kade heula ye urang ngaliwat teh dia ngaliwat ye Cepot iya kan kadieu pot urang ngareureukeun heula ka sape mangga kan wala naon ayo itu urang nyin ieu urang nyin hawu urang ngaliwat cenah menam atuh nam Satria terahing ratu linuhung jembaraku ilmu tarangku jangan takabur Satria anu linuhung antengku jangan digung handap asur kasasama sopan santun hade bahasa tawi satria utama hianat ka bangsa di banda ilmu niluhur Satria langit geuleuh sabar terlengit Satria terah kusuma bumela nalang nususan Satria andalan bangsa dina tanu bijaksana
Satria Traing Raja Wadalan Negeri Amarta Kebas pantas bijaksana Tarangku Adiguna Watak Satria Gatot Kaca Ngandika dipikir heula Dipamrih teu nyimpang rasa sok komo bagi ngahina Semar iya kan kurang ngadarekeun ka sape ieu di Nusadas anu ngampar ih mangga kan ya Allah Sawisna jembaraku ilmu Tecodeka tingkah laku agan naon alhamdulillah gini nya daya naon-naon urang nguring ka tepis miring andas sang kapadesaan teh aya hibar geuning teh aya naon-naon wah kan abdi kengeng suum hebat bot urang pais ya kayaknya dia kula Siliasi jang upama agan wala abdi parantos ngadamel hawu di pengker kanapeun kai halus nama ka dieu da pamana juru masak nya turang sarua we capek da nungguan heula asak ngeureunana sararangkeul teh anah hanya teh ya siapa baku ari geus ngagoda ka lancik teh siapa nah mi HPW atuh sakedeung mah etang ibadah ih yuk kamu ieu leungeun anu belah katuhu alah cararangkeul teh geus salah suluh soal nama bieu nah saya teh yang omongannya saya kudu tumpa-tumpa atuh Bu sudah wala ayo udah kasih teh kumaha mun jorogan anu ngamok teh
ulah sok kagoda saya teh kana cik teh doraka Bu nah saya teh pedang jomonganan mana da Sing Sing kudu bisa tumpah-tumpah tuh sia teh. Ai. Itu sudah walau Pak. Pawana gede sia. Sing. Cek aing na. Oh, sia teh. Manis sangklang teuing neunggeul teh. Tadi kan aing ku bapak goblok. Benar-benar teuing saja. Kecik. Aduh. Jangan capti saja. Kecik. Nah, Jang. Sudah walang ada gugur apa? Si Jang atuh Jang. Ai. Tuh, cece. Goblok. Loh. Ai. Nyoi, bapak abdi. Ieu teh payunan saha sia teh? Ai. Payunan juragan anu? Heuh atuh. Cing apan keur ngareurekeun ka sape. Sia teh kana heuli teh. Punten agan. Iyo sawiyo. Perong sih anu heueuh sia teh. Ngagoda teh ka kolot beuna anak-anakan. Cicing sia teh. Isin kudu jangan anom deuleu. Nah, kana heureuy teh sia teh. Nah, itu cicing sia teh. Sia. Jadi kabawakeun wa. Meni sarwana atuh di wa. Kegoda wae kan.
teh. Ai. Oh, aduh. Liur. Ada ini nya. Kita serangan aing Ya. Iya teh di mana teh? Di Balai Raja ya. Di blok teh. Blok Pasir Muncang. Dina olahraga kitanan putu sareng putranya ihdihar apa jalu ku pangarsana keluarga Bapak apa sih teh? Bapak Haji Ramin kali ibu. Udah ngadoa we nyajangnya. Mudah-mudahan ieu murang kali putu oge putranya sing janten murang kali anu guna kangge negara katut bangsana oge agamanya taat ka ibu ramana nyajangnya. Ya. Tadi sini nggak laju eta demonstrasi. Cak udah rengong. Acanya kumaha muka jejaknya ih. Musahlina menesigana mah geus geus janten sobat berat jeung kuda eta nu ieu anu demonstrasi. Lan, aya nu nyukeun lagu? Aya nu nyukeun lagu ieu. Nyuhunkeun lagu saurna teh ti Bapak RT Rokman anu gaduh kawasan Blok Asem gitu kan saurna teh. Lagu naon cenah? Laguna cenah Banggung Hideung naik oyong-oyong bangkong. Alah. Sini kada approve nya. Pak Atang kuda teh cenah ieu. Oh. Ti buah dua teh. Ti buah dua teh ya. Ya ketua rombongan kuda renggongan tadi teh ya. Mohon. Ya, kudu jeung Jepang ya. Lain eta resep eta pemuda sareng pemudina oge panitia di dieu eta ku karompaknya tina angean dupi kana ikat keun kasarima ya garaga katingali we ieu nana sifat gotong royongna di tempat teh luar biasa ya bantosanana kanu kagungan maksad pun ka euyeup para panitia oge juru masakna nu di dapur nu ogekeun tuangeun ieu bari lagu ieu sok lihat atuh Sok kuat. Sarah. Dawa alah menak teh kali ibunya Bang Bung tiba aja jarang aya Bapak Hajat Bang Bung Hideung
geranya Pak Atang kuda buah dua anu bager geranya Bapak RT Rokman nu gaduh kawasan Blok Asem aya situ pinu balong jeruk bebendon sareng bebendu geranya Pak Atang kuda deui bayar laguana haturana kapayuh heula anu mana geranya Pak Atang kuda deui buah dua anu bager kepayun pacang buah dua haturan kapayun heula anu mana Bapak Atang kuda deui di sarangan Bapak RT Rukman anu gaduh kawasan Blok Asem kepayun Bapak RT kepayun awit pangajul buah lantarannya kitu deui geranya Bapak Haji Ramin anu bager kepayun Bapak Haji Ramin haturan wilujeng tepang anu mana gara-gara Bapak Haji Ramin miwah Ibu Cici anu bager kepayun ya haturan wilujeng tepang gara-garanya Bapak Haji Ramin deui gara-garanya Ibu Haji Cici pari paos tekau plepat sakedik diri abdi kagamparan gara-garanya Pak Haji Ramin da kagang parang oyong bangkong aduh oyong nya bangkong para kanyamut ulah wakaruh kang rongkong sadaya masing aremut Ibu Hajat anu bager kapayunan sing deketan ka dieu bayar laguna nyanggakeun hiburanana oyong bangkong Bapak Haji Ramin nya bangkong ka tengah sawah Bapak Haji Ramin anu bager oyong tepang asa kedapan Bapak Haji Ramin anu mana kapayunan Bapak Haji asa Ramin. kedapan oyong tepang sakedapan da enggal nyangakeun hiburanana oyong bangkong nya bangkong ka sisi rawa ulah wakarung kang rongkong Bapak Haji Ramin anu mana oyong bangkong nya bangkong ka sisi cai ulah wakarung kang rongkong abi mah bade permisi Bapak Atang kuda anu mana ka dieu bayar laguna patang kuda buah dua kapayun heula nyangakeun hiburanana oyong bangkong nya bangkong di tengah sawah ulah
gong baret hoyong tepang sakedapan siu deui lain curug sea deui lain hujan gong baret kapayun heula etang pakaulang siu lain curug eta sea lain hujan piliwit angin-anginan kunang-kunang kahibarana kuma disadana helang gelik-gelik dina awi kuma dirasa nu melang cerit sajeroning ati kuma disadana helang gelik-gelik dina awi kuma dirasa nu melang cerit sajeroning hati. Alah. Aduh, saya kena tidur lagu siu aja dia. Pedok. Mungkin kak di meeting ngajak ka dewek ka itu nyamper ka Cumaritis. Pamuncena teh asa beda, itu teh asa sieun aya masalah. Kurang tanya we, ieu penasaran deuk kan. Kan? Naon pot? Rawas liwat teh. Aduh. Angin, aduh. Jadi kacoong dalang ya. Kan? Naon pot? Abdi teh salerosna mah di kawit agak nyamper ke tukang Cumaritis. Nah, kunaon itu pot? Nyamper kawit agan. Jawa dari taros, tadi sieun, tapi sieun disentak. Sieun salah nyerios. Nanya naon ka kaula pot? Dupi agan gaduh problem naon problem teh jang masalah menikah ninggal pamun teh meuni teh cahayaan sasarina kabeh teh bulang brenge senyum ka abdi teh nyamper teh pot hayu pot hancur. Ini mah makin ka si anu teraraos gitu agan teh. Naon eta anu tadi diomongkeun. Mohon agan. Nah kunaon atuh salera teh agan? Saya nama curhat we ka UU. Nah naon kitu jang? Juragan naon teh? Nya katinggal nama bangun aya kabingung gitu Pak. Nah kunaon atuh agan? Katinggal teh meuni sedih teh. Jadi kabeh nage kumaha atuh agan? Agan sedih kabeh nage ikut sedih. Siapa? Ieu sebenarnya pot. Ari digenggam we ka kaula karun ngajungjurikan. Kalun beuki ngaririwaan ka deui kaula. Perkawis naon kan? Nah kunaon atuh agan teh sieun?
Iya kejadian nama saya 3 minggu anu katukang. Kajantenan ieu teh saya 3 minggu anu ka pangkarer. Bener wal, pot. Nah kunaon Agang? Aya teror. Aya teror bom atawa teror SMS. Mohon naon Agang? Malum da. Sidik aya nama nuju dari weuh geuningan. Sabaraha hiji kaman anak buah Agan anu aya nu nemak. Kahijina eta pot. Ngan aya masalah anu ngajung jurigan ka diri kaula. Penting teu bisa sare ti beudang, teu bisa dahar. Ku mikiran aya kajadian. Nah ya kajantenan naon kitu Agan? Ais tuh ngalangut uuk. Nah kunaon atuh Agan? Sok saya nama gerak carios atuh. Sabenerna haula teh ngimpi buat. Nyimpen. Ngimpi. Nang ngimpen naon Agan? Tak kabeneran ngimpi juragan anu. Eudeuh di pasangan. Nya kan kitu teh sia teh. Teh judi teh kitu teh kengeng. Nang ngimpen naon kitu Agan? Pada hari itu teh kaula teh sare teh da burang kene. Disebut sare da sidik kaula teh beureumput. Disebut sare da sidik elingan masih keneh aya. Ngimpen naon atuh Agan? Kaula keur nyawang kaenahan nagara Amarta ti melajang tengah ti pademukan kaula. Eta dina impenan teh. Bener. Ningali kaenahan nagara Amarta. Harurung harerang na kulampu-lampu. Ti peuting. Ngan kaayaan keur caraang kitu. Dag-dag sakala langit kayaan angkeubut. Tina kawi caang janten angkeup, janten poek. Bener. Ku angkeupna ieu alam dunya dituturkeun ku gluduk runtian geledek rentetan. Jadi keung nyawang nagara Amarta khususna Kamalajang Tengah dina impian teh bot. Ajang. Terus kumaha kan? Eta mah angin muih sagulekan Malajang Tengah. Ujug-ujug datang cai sabadarat bot. Cai sabadarat. Ih. Nagara Amarta khususna pademukan kaula Malajang Tengah bea karem ku cai bot. Tah ieu nu jadi pikiran kaula siap beurang jeung penting teh bot. Sieun aya masalah, sieun aya akibat anu teu hade ka diri kaula. Tong patos di emutan teuing Agan. Ari ngimpen mah eta mah da kemangna kulem seun. Mohon Agan da eta mah kemangna kulem riwan tong emutan nu kada ditu
tapi iya beda karena hati kaula beda karena rasa kaula bos janten agan teh was-was gitu tiap hari teh bener tuh janten galau we agan teh dina waktu ayeuna teh inggih ya mudah-mudahan mah ulah aya kejadian naon-naon ka diri kaula tapi eta kumaha dari waanana ngajung juriganana ka diri kaula saban menit saban detik eta nemongan impian teh ka diri kaula bos cing atuh pamada sepuh panan impian teh sok iya sok kadang-kadang sok jadi kila-kila eta teh sok tanda-tanda eta teh sok siri kapanan abdi ge ngimpi buang air besar kapanan nanti kebrus kasusukan eta mah teu ati-ati we nyaan ulah euy ya mudahan baik ulah aya kejadian naon-naon ka diri kaula bos lir pen saweg ieu Raden Gatotkaca oge Semar Sapraputra aya anu cacorokan di salebakeun ieu cadas anu ngampat teu aya sanes ieu teh bang wasigana tuminak dateng ngangasa mang naon ulah mah deh nyao ah nyebat emang ka aka lain pot siga anu sacarokan tadi laneuk nyagan tuh katinggalna mah nyalira saha daula cing ieu saha ke antos mang kaula sejatumanya badai naroskeun cenah sauna teh agan cing pot pindah ka dieu jangan pindah ka dieu pindah ka dieu katinggalna mah kasep kan mang anu aya kopea abdi ya antos pangalinge-linge ka dieu datan niratang ngademan datan nira nangademan newuh panggulinganana puntennya di sauran kawalan mek teu aya naon-naon bade jengkal kawalan salira biasa we nuju masruk ieu leuweung nuju ngalah suluh abdi teh ngalah suluh leres di paden teh saha teh sebenarnya kalau teh dek nanyakeun ari jalan ka Nagara Amarta bener ka di jalan sampean dek jengkal ka Nagara Amarta tahu di mana bener henteu jalan ka dieu memang bener jalan ka dieu pisan
jadi itu salahnya kaulah hari maksud sebenarnya mah kaulah teh kamalajang tengah kapadubukanana Gatot Kaca Kamalajang tengah jauh di mana Pak jangan dengar dupi sampean di mana asal kaulah di Padepokan Talaga Warna Padepokan Talaga Warna jauh di mana hari jadangan teh saha Aden lamun dipersayangan kaulah bang wasik nih naon heula dengan teh bang beung nah ceuli teh bang wasik nih sama beuna euy jadi sari bang ceuli duh hari maksud aya keperluan bisi dek diantur ka itu kada repot geun kaulah nu ka itu mah nyaan ieu mah bisi sasar ke di jalan moal kaulah percaya ka anjeun bener di jalan ka dieu bener nya bener di jalan mah ka dieu ieu mah lamun anu ditayangan ku anjeun teh aya dina hareupeun aya non anu rek ditayangan ku anjeun aya di hareupeun dek ngalakukeun tindakan naon sampean naon anjeun teh keakuanan Deka akuanan ngaran Gatot Kaca yang terkenal sampean lain lamun dipercaya ieu kaula anu ngaran Gatot Kaca teu salah eta ngomong teh lain akuanan eta lain memang kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca bahagia tuh jadi kaulah teu kudu jauh-jauh ka ini ka itunya nah kenaon kitu anjeun sih leuweung kieu geus jadi kebiasaan kaula salaku aparatur ieu di negara amarna uriring ka tepis miling adat sareng kapedasaan pikeun ngontrol kaayaan ieu negara jadi anjeun keur tugas di ieu leuweung teh inggih bahagia tuh lamun bener mah anjeun ngaran Gatot Kaca ari maksud naon ieu teh anjeun teh ngepen gitu ka juragan Anom kahiji eta ngan kaulah teh anu hal anu leuwih penting anu kudu dibejakeun ka anjeun cik perkawis naon kieu ya Gatot Kaca kaulah sabarana mah kataji kana kesaktian anjeun kataji kana ilmu panemu jampe pamake anjeun da geuning anjeun teh geus kasohor tong borok ka ieu daerah ka wewengkon kaula anjeun geus terkenal geus seungit ngaran anjeun ari kitu tah kaula teh kataji dina hate kaula jadi pikiran beurang jeung peuting mun seug kaula panggih jeung Gatot Kaca bisa ngadu kasaktian jeung anu ngaran Gatot Kaca bagja barina sugema ka kaula ada bahasa naon teh ngarti teu
Papan panggih ke kakara jeung kaula. Kau kakara apa panggih jeung kebenaran panggih sok jelema di alam dunia ieu anu geus jogol jeung para dewa. Agan kade agan. Para dewa bubar katawuran ku anjeun. Lain kaula somong. Eueuh, ieu oge tah Dewa Brahma. Dewa seuneu apa? Apa? Tah. Teu mampu. Dewa seuneu eta. Batara Indra. Batara Bayu, Batara Samu jeung kabeh-kabeh. Ieu ka tempat kaula teh lain hiji dua 4.444 dewa datang ka tempat kaula ka Padepokan Tragawati. Ieu edan sampean. Lain edan kaula. Lain somong kaula. Lain somong cenah. Si mesti baja-baja kalakuan kitu teh. Somong teh. Na boga naon sia teh? Cicing. Aing urusan aja ke kasalahan jeung jelema anu kudu. Goblok sia teh. Bener-bener teuing sia teh. Cing buat-buatan. Sia teh. Bener-bener teuing. Na aing deuk maca nyatu ka sia. Bisa bener-bener teuing sia teh. Ngahina teh. Cicing jelema sangsara mah cicing da katingali atuh tina setelan baju ge. Goblok teh sia. Ada pot. Cing jang. Teuing apa? Namun ujurakan anom digagol wae sia. Kurang aja. Cing sabar heula. Sabar heula. Teu dang keur sing hareupan ku juragan anom. Sok. Lamun bener anjeun lalaki langit lanang jagat. Tuturkeun kaula tuh. Di Lebak aya lapang anu lega. Cadas anu ngampar. Geunah kada pake jogol teh. Cik, lamun bener anjeun, tuturkeun aing. Abong kena bibir teh diweung ku letah tutulangan. Nyat capek kemana karep. Pot, abdi kan? Wa Semar. Abdi sun. Cicing we wa mah di dieu ulah ka mana-mana. Pot. Tingalikeun pot. Ieu deuk nyieun kaonaran di negara Amarta. Wajib kaula salaku aparatur di negara Amarta wajib nyerat eta jelema. Hayu pot tuturkeun. Wa, mangga kan. Ngamuy ayana. Pak, wayahna bapak mah udah kemana-mana. Sising di nyapanya. Isuk mah onam. Pek jangan hati-hati. Bapak pantasan dia. Sigana bener bapak impenan juragan anom teh meureun kila-kila bakal aya hal-hal kajantanan anu samodel kieu. Heuh jang bantuan juragan anom omat. Bisi lain sorangan, bisi aya baturna. Mangga Pak pidoana Pak. Heuh pecak. Bener geuningan kalau kaca anjeun teh satria geuningan. Daek datang kana penantang kaula.
Jika hayangnya khusus umar gitu patut sia gerak ketrukun ilmu pangawuluh campe pemakai teh gaula pasti eta mah kakak ngan siap kudu siap anjeun nadahan karena kasaktian kaula dina waktu ayeuna ayo maju siapin lara Gatot Kaca hadirna anda apa tega lala aku sing tega pati aku sing tega maju siapin lara ayo tadahan ieu Gatot Kaca karasa aya karasana hebat tah teulan teh aing atuh moal pati-pati aing datang sumolono harapeun anjeun lamun teu dibarengan jeung kawan kaula jeung elmu panu jampe pamake mah so serang deui aing hayang nyaho awas ya euy woi woi modal saya kurang ajar sia so hayang nyaho woi haling jang haling oh teh haling haling Gelo, Gatot Kaca cing atuh tong lawan kudu patut. Ngaragokan ka kaula. Maju siapa datang? Awas ya. Saha teh anu kuleuh teh? Eta teh pawongan kaula anu ngurus kaula ti leuleutik. Cing atuh ngukut eta ngurus sepatu. Ayo sia maju pina teh. Modal sekali Kaca. Woi, woi. Modal sia. Woi. Awas. Udah. Woi. Udah. Udah sia. Woi. Woi, woi. 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 Kiri losi lan paingat. Kiri hadina gunung. Losi cacing. Paingat teh sakasa pluk samanya memang jago si Gatot Kaca. Gatot Kaca pino siap aja. Hebat anjeun paingat disebut jago atuh. Karasa kaula. Ayo maju sia lain lupa ngomong. Woi, woi, woi. Woi. Karasa sakal Kaca. Aya nu leuwih teh kitu tengah teh. Ayo rasakeun ieu. Kilat gene. Nah, makanya geram Gatot Kaca. Karasa mun tinggal kalanya. Edan tumulan kanyet sap-sap awak. Ayo sia tara dia. Woi. 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 Dinasti keresah yang dumaparan.
ieu Bang Wasi geni dipujamak dening Pancabraja ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kaujalan kaya anak Pancabraja modal sia bunangan bunang pot kurang aja sih ya ngeungeuk ka tadi goblok kita goblok teh hebat jadi kumaha teh Pancabraja bos kurang ajar sih teh agan abi bade kaul naon pot yang denger malah sana tadi ka dibok ya kan baik 1 2 3 naon dari agan kasaan ya teh aing sia belum punya agan jahat gan nya teu beuna itu sing karurumuy dina rungkun iya pot aya bejan luas sabaraha deui ieu Bang Wasi geni kayana lir kapuk kaibunan kapas kaujanan leuleus teu tiasa kumaha nanging emutanana masih kene aya atuh ieu Bang Wasi geni ngambat ingkang Ramaguruna Ramaguru sumping lir marap tu maraping api sasiduhing metu sakecaping nyata ieu Pandita Wasi tuminak dateng arsa datan nirata ngademan katanira tangademan neuh mangkulingan rana be cek aing naon sia nepi ka teu beunang nepikannya ari maneh Bang Wasi geni waras tukaning jati tukaning waras waluya cager Wasi geni aduh amang geningan leres Gatot Kaca teh sakti mandraguna ama nanging dina hate kaula masih kene rasa kapanasaran anu luar biasa tacan bisa ngarubuhkeun anu ngaran Gatot Kaca tacan puas kaula teh ama ieu aya nama kieu kagok borontok ka perang belang ai kagok nyaah tiuk ari maksud bade kumaha ieu teh ama kaula dek asup ngabraga sukma ka diri anjeun dek ka hiji jeung diri anjeun sok peuremkeun eta panon mangga kaula nu pinasti kesahyang tumapanan ieu Pandita Wasi lumabat ngahiji sareng warugana ieu Bang Wasi geni nah kau raja deui salager deui teh deh iya kemudian waktuna Gatot Kaca kaula yakin sangeusna Kangjeng Rama Guru ngawaraga supa ka kaula yakin anjeun bakal rubuh kaula Gatot Kaca pinu kurang aja
ayeuna Gusti ayeuna buru-buru Gatot Kacangaran Duh timela wayahna sia modar dina waktu ayeuna sabab naon jangjina dunungan aing lamun sia eleh pasti kapan dunungan aing nu bakal jadi panglima tertinggi angkatan di negara Warta tah aing diangkat jadi jenderal bintang hiji wayahna sia modar dina waktu ayeuna ayo sia pot gan mau batur gini pot hati-hati pot bejaan sedawala bangga kan modar sia wait gelo siot kaca katuas gitu cenah naon sia teh ayo maju sepina wait Allahu Akbar gelo tunggulan ke ngaburi nyai gitu anjing minta ya rasana nak dari abdi ayo maju sia wait hei shotgun sia modal siap raja wait alah le shotgun si Gatot Kaca modal siap modal dengan kaca ayo maju sia modal sadenok daina ayo wait nyampe kaca kirim-kirim itu ke kaca gila aing mah ayo maju sia wait alah wait modal lesot ke modal Asia ayo dewala buru-buru mau betul euy cuma cucu ngik meni panjang naon saja irung kita cek Aji ngarenyak si Aji kan kabar wes gitu amit-amit saha siapa ngaran Dawala saha Dawala Aji meni manja goblok Dawala ieu sia teh Dawala sok modar sia Merukana benang dijajak menunggu si Aji jeung nu kangen merukana moal dicewak deui nya dicewak asa ku aing lah cilaka jang so sia makading cepengan aing masih gegep can pernah beunang Aji dik maco
Woi, woi. Kemana si anjing? Hei, gelos ya. Goblok teh. Kumaha mun aing kitu? Sing tanggung jawab di kitu. Sing tanggung jawab ya. Hawangan mana kalau kesal? Ulah boros ya, ayo maju. Modal siap. Pinasti kesah yang demam mana? Iya Raden Gatot Kaca dipun jamak dening. Iya bang wasi geni anu parantos di supiran ku eyangna. Dening ajian kilat geni. Atuh iya Raden Gatot Kaca ngalumuruk. Lulus kaya dana. Rasakeun ieu Gatot Kaca. Kilat geni. Tulus kaula jadi kaget mana teh kasa. Anu ngaran cepot teu diinget. Tenyo tah jago maneh. Teo baik ya. Ya agan. Lulus bot. Agan, bapak itu po. Aduh. Agan. Wah, cukup apa? Tulungan Pak, tulungan enom. Cing atuh Pak, tulungan Pak, juragan anom. Agan. Wah. Lulus wa. Moal kiat Agan. Moal kuat kumaha maksudna ari wa. Hiji ngalawan dua eta teh Agan. Hiji ngalawan dua kumaha maksudna Bapak teh jadi ke hiji manehna mah. Tadi mah polos manehna nungkul aya nama aya supiranana. Deuleu sia. Aya nama kieu we atuh Agan. Uwa bade ngiring we. Ngiring berjuang, tapi uwa bade lumebat kana waruga Agan. Karsa tanah pintu. Mangga wa asal gara-gara rengse we. Nyaha atuh. Lajeng ieu Semar Badranaya lumebat dening Raden Gatot Kaca. Aya kanehan anu luar biasa. Barang ieu Semar Badranaya lumebet. Atuh ieu robih diri anu sayati ngajangelek jadi hiji sinatri yang ngarempeneng koneng kayanana. Punten Agan. Alah ganteng gitu ieu teh Bapak bener Jak jeung Agan deui bener sok coba geura ieu keun ngarangsikeun tempokeun saha ieu Bapak teh jenengan si atuh pasti mudahan wujud Robi pasti ngaran Robi bisi aya nu nanyakeun ngaran kaula bejakeun we Bang Sita Sejati. Bang Sita Sejati. Bang Wasigeun. Moal bisa ngarengsekeun anjeun lintang ti kaula. Bang Sita Sejati. Pino sebenarnya. Ayo urang lalajoanan ulah. Saha semet lamun dipercaya ngaran kaula Bang Sita Sejati sa
Bang Sita Siati naon Gatot Kaca sia kaula babaturan Gatot Kaca oh dek anon bebela ka Gatot Kaca maneh sok moal aya nu bisa ngaresekeun ieu kajadian lintang ti kaula Bang Sita Siati modar sia sok hayang nyaho pinas ti kersahyan tumabara ieu Bang Wasigeun dipun jamak dening Bang Sita Siati leungit diri anu sanyati ilang warna anu sanyata ieu Bang Wasigeun ngajang ngerek jadi Akswatama putrana Residurna atuh ieu Rama guruna ngajantenkeun Bang Prabu Kombaka ti negara atas barat eyangna ieu Aswatama modal sia saptarnya nah asa wawuh ya udah aduh pangapunten satria nanaonan atur maneh kawas lain kolot weh nah kitu nemungkeun kanyakan jadi anak teh udang sia suata mah udang sia tingali aing nu erana mah sia belegug nanaon atuh lantaranana kejadian bisa jadi kieu anu mawi incu kaula teh ngerasa teu ngeunah ngadongeng ka kaula ari teu ngeunah nanaon dina lalampahan Sang Hyang Talaga Pancuran apanan anak kaula dorna Bang Kombayana dijadikeun cocok ku Gatot Kaca jadi dina pikiran teh moal aya nu bisa ngamalos pati kana kanyerianana bapana lintang ti anakna kitu ulan ai eta kudian teu sia teh ieu kejadian sia geus ngariweuhkeun kana kabaralea ka sawarga ngariweuhkeun ieu hukuman jamaneh moal apal kidul kaler kulon wetan luhur hanap salila 3 bulan sia aduh ampun pangesa ampun aya aduh nuhun wa hatur nuhun wa lamun teu aya wa nuhun wa nah lan ieu mah wa kan aya pamut lagu hiji deui bilih janda tunggul sirungan catang supaan sabeuna teh ti Bapak Junaedi pengawas sekolah Kecamatan Gantar gitu wa sik atuh hoyong laguna teh kabeneran hayang ngarengkeun teh cenah ieu mah etang-etang ieu we pamungkas lagu mun atuh sok darah nyangakeun Jang? Atuh, ieu mah etang-etang ditutupna ku lagu we nya. Dawat teh. Perlu istirahat. Nya atuh santen. Ya. Atuh nyangakeun sabaran salayan ieu mah nya, lebat ka sae mah henteu, nyangakeun atuh lumayan. Dang ke anu aslina mah ku Kidalang Dadan Sunaria ti Putra Raja Tilu. Ieu mah etang-etang tamih ti isieun we ti uwa mah nya. Ya? Urang pungkas we kemak tina tik sinebaran sari tutup langsung sudah ka ku lagu naon teh saha anjeun sok kurung jah sareng salira Junaedi
saha anjeun manis imutna Bapak Junadi deui anu nyaah sae rupina ku hoyong kena saha anjeun duh aduh saha namina salira Bapak Junadi kagungan saha kasep teh kabina bina aduh 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 Bapak hajat saha anjeun saha 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 duh saha saha anjeun saha 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 duh saha nami mana 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 di mana lemburan jenang hoyong terang kabumina naha saha nu gaduhna Bapak Junadi saha anjeunna kunang betepang geranya batang kunang bepangkih sareng salira saha anjeun manis imutna Bapak Junadi deui anu bageur sae rupina ku hoyong kena Bapak Junadi anu bageur saha